Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat serta hidayahna. Dina kesempatan ieu urang tiasa patepung paampok jongok sareng dina ieu acara. Nah, hadirin anu kusimap di pikahormat. Hubungan kulawarga pikeun seseueunana jalma mangrupakan hubungan anu teu tiasa digentoskeun. Kalengitan aranjeuna bisa nyebabkan perasaan hamba sarang sedih. Nanging di zaman pandemi ieu seueur diantara aranjeuna kalengitan hal-hal anu aranjeuna peduli kalebet hubungan kulawarga, kalengitan kolot, pamajikan, murangkalih, jang sajabana. Naon anu ical teu tiasa dipulihkeun deui. Masa pandemi ieu mangrupikeun waktos anu paling parah di anu kuring antos rasakeun di kayeuna. Keluarga henteu tiasa deui ngumpul sareng sababaraha deui henteu tiasa deui salamina. Kalengitanana mangrupikeun hal anu matak sedih. Kuringan ukur kabur tina kanyataan mingharep berita anu dipasikeun pikeun nyegah kayaan anu parantos kiru janten rusak. Sebab gitu para hadirin sakalian, mikanya ka keluarga anjeun komunikasi sareng aranjeuna sering hubungan sabab upami eta musna, maka moal aya tindakan anu tiasa mulangkeun angeun hubungan kulawarga anu caket. Tapi ulah cicing dina kasedihan kulawarga anjeun oge bakal hoyong pikeun menerkeun kalepatanana. Janten langkung saket sareng marahmai nampi ku senyum terbuka sabab eta anu dipikahoyong ku jalma-jalma. Panutup sinapdi atur nuhun ka sadaya. Nah, waktosna amunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.